Jika na bos masalah paham. Salah paham. Mana penyamat. Bos sabar nama bos. Bos teh salah paham. Sebenarnya nama orang teh diadu dombakeun. Ya lu lombakeun saya diadu dombakeun ku Mang Barnet. Anu maek sa amuna. Bos urang ngasuwer. Maek mamalanet hancur yang segala. Merenang apa sorangan di kamari ge Mang Barnet teh hancur ke geng serigala. Ayo lama mamalek melek jalan benar bos setuju. Banyak ala mana? Bos urang ada ide. Aing mah gagal deui wae rencana teh ieu mah bakal kanyahoan ieu mah. Wah, itu mah pasti langsung nyangan urang ieu mah si Slebeo jeung anak buahna. Mau balik ini kudu laporanna ka si Iat teh. Nani teh? Kunaon atuh ngomong coba ngomong jawab aduh ku saya ngomong atuh jawab aing po atuh aing rek ngomong kumaha pan eta dibekam kitu geunana poho ieu ku saya aduh aing ripuyat urang geus teu sanggup ngalawanan geng serigala geus teu sanggup asli. Geng serigala urang boga rencana nu kamari teh gagal. Namanya anu macam anjen selima lamban. Siap, Bos. Bos ngomong-ngomong Mang Barnet saya nulungan cennya. Nulungan Allah. Oke, siap Bos, perintah dilaksanakan. Anjen selima. Sama siap akun. Bos, gawat Bos. Gawat Mang Barnet saya nulungan. Aku nyamas awalin ila asib anjandaan. Bos ngaseueuh. Anu hanya nulungan. Jika nama Bos Mang Iyat nulungan teh. Anu mah lek segala. Atuh Bos kumaha urang bantai kabeh. Kumaha tuh Bos strategina? Lain Edi berenang Bos ide. Maaf aku salah nyebutin. Kumaha tuh Bos Edina idena. Nama Alwan. Jadi nama masyarakat simpatin aja segala. Bos Edina tuh setuju. Ini orang lama pasukan masalah nambahan pasukan mah Bos urusan orang. Bagus mah nama dalam pasukan sebanyak-banyaknya. Oke siapa laksanakan? Bagus anak baik. Wah Bos Slebeo yang ditanyakan anggota baru ya. Video itu nih juga nak. Pano bawa nu hayang masuk ke geng serigala teh. Aiki cara mau orang bisnis kan ya kurang. Itu loh babatur itu di pos. Sumberkan Berenang kata Leo. Naon ya? Sokain nama dari Ogala. Naon tuh ya? Mana yang gabung jeung geng urang? Geng naon teh ieu teh? Geng serigala. Tuh hayang bukan teh yang Mirwan. Aneh sarana yang Mirwan ka geng serigala mah. Naon cakatna? Sarana maneh kudu bayar heula ka urang goceng. Orang kayak Mirwan mah geng serigala mah. Bis mana Mirwan mah geng serigala. Miru urang kudu boga duit. Ya urang duitna ieu setor. Mana tuh seletor? Nah, ayo mah 2.000. Bos, ulangan teh buka duit, Bos. Bayar 2.000 ge. Ayo mari lu. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap, Bos. Nama Mulan. Hakaya masyarakat. Masyarakat yang segala. Oke, Bos. Siap, Bos. Oke, Bos. Siap, Bos. Aduh, itu geng serigala keur naraon cenah. Jadi loba ayeuna pasukan anak.
Oh, keur bebersih di lemur. Paling gaya mah yang menang simpati di masyarakat ya mah. Urang nyaho ya tujuan geng serigala. Wah, aing kudu laporan lagi mau kasih iat. Aduh, haus anak-anak jajan heula. Lah, mana muna? Jajan heula, Bos. Mana duit? Boga dong. Jajanan asuhan Bos. Oke, siap, Bos. Beres, Bos. Ini namanya jajan yang segala nasamaan. Yang segala nama alahan. Ya. Naon? Tuh make jalan dapur. Etapan aya geng serigala di luar keur bebersih keur nyabutan jukut di buruan. Wah. Geuninganan. Nya, Mau karena gitu. atuh tingali kumaha etap anak buahna jadi ngalobaan kitu. Atuh geng serigala teh meureunnan aya lobaan kitu beuki kuat meureunnan. Pan eta cek urang nu jadi masalahna. Atuh urang rek ngalawan kumaha sedangkan urang teu boga pasukan gerai manehana tingali atuh. Pasukan ayeuna namahan deui wae. Atuh kitu carana mah urang oge kudu ngabentuk geng meureunnan. Urang neangan pasukan. Ayeuna bisa wae urang ngabentuk geng. Tapi masalahna urang ngarekrutan anggotana ieu rek kumaha rada hese oge pan urang mah can boga ngaran, urang can boga bendera lah istilahna mah. Ai selebeo pan eta geng serigala geus kakoncara atuh ka mancanegara ge, ka luar negeri mah geus arapaleun. Nya euy, urang kumaha ieu kudu ngarekrutan anggota? Nya teh urang ge bingung teh kudu kumaha ieu. Eta kudu buru-buru ieu mah kudu ngebentuk geng teh. Soalna pan urang oge terancam. Basa tilah nulungan Mang Barnet keur disandra. Waktunya heueuh atuh, maneh ge bakal kabawa. Matak ayeuna mah urang kudu bersatu kita teguh, bercerai kita babacakan. Terus sementara ieu urang kudu kumaha tuh? Ya sementara ayeuna mah urang wayahna mun bisa mah rada menghindar lah di geng serigala. Jadi lamun misalkan papanggih di jalan, urang kajenting nyalincet ka mana we kitu. Bari urang nungguan aya nu daekeun gabung ka geng urang. Kusabab naon da? Ayeuna mah bener atuh dilawan oge tingali heuh manehana geus ngalobaan kitu anggotana. Geuninganan itu tuh keur nyarabutan jukut. Kerja bakti. Wah bagus berubah geng serigala teh. Maneh tong tertipu ka geng serigala eta kikituan manehanana kan meureun masyarakat umum nyahoana eta geng serigala teh atuh meresahkan lah. Jadi manehana teh mun cara ieu teh mah mengembalikan deui nama baik manehanana gitu supaya pandangan masyarakat teh geuninganan hade geng serigala teh kerja bakti ngaberesan lemur gitu eta teh sebenarnya mah jadi formalitas ya teh maneh ulah katipu. Heueuh suganya. Ya heueuh atuh maneh ulah tertipu karena tipu daya geng serigala. Ayeuna mah berarti ulah nyeun gara-gara ka geng serigala teh ayeuna mah. Da eta pan Mang Barnet teh heula nyeun gara-gara. Jadi we kieu urang we kabawa. Pan jata sugan teh mah manyang kieu geuninganan aing jadi manyang kieu urusanana rada kareueung mulai meresahkan banget eta geng serigala. Lain ngomong-ngomong boga kopi teh ujung-ujungna bentak kopi. Wah edan. Atuh sakalian we kitu asa can ngopi urang kitu isuk itu deh. Atuh si sinario teh mawa gelasna. Wah geuning urang di imah teh gelas hiji acan. Pantes gelas 5 oge. Tuh di dieu tuh ngabuburu atuh ngapoenya mawana gelas ka dieu. Mana tuh sok keburu mana kopina eueuh? Urang teh boga kopi. Tuh urang oge teu ngopi ieu. Teu boga kopi. Aing. Tuh kayak. Mabohong sa iya tuh boga kopi. Ieu nagalar aya kopi. Pesakan ku aing.